Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dia terus diwarna rambut. Di video ieu rek ngajelaskeun pengalaman warna rambut. Tah ieu teh caritana mah kamari teh moal diwarna ngan nurutan kabawakeun diwarna. Tuh dibeureumman kieu aduh konar kieu. Tapi ieu rek ngabagi pengalamannya tentang warna rambut. Baheula lah dulu gitunya pernah diwarna rambut. Tah diwarna rambut itu teh pengalaman ieu mah nya. Dulu pernah rambutnya pernah warna ungu, pink, biru, terus marun. Wah pokoknya mah segala kealaman warna rambut teh. Ngan ieu mah rek berbagi teh ibaratna cara-carana jeung naon teh bangsa modelkeun alat-alatna gitu tah modelkeun bahan-bahanna. Tah modelkeun ayeuna warna rambut contohna teh anu hayang anu bener-bener anu sempurna lah, anu bener-bener halus gitunya. Da ieu lain sakali dua kali gitunya diwarna. Ngan ari warna rambut mah sebenarnya lah sakumaha nu mahal oge, sakumaha anu bermerek oge anger lah paling lama 3 minggu eta teh. Nya ti 3 minggu ka ditu mah luntur we jeung ibaratna mah boleak lah gitu teu puguh warna teh. Tah ieu baheula gitu pernah diwarnaan ngalaman di bleaching. Pikeun ka bleaching hungkul pikeun ka 5 kali. Sakali masih kene beureum. 2 kali bleaching masih kene beureum. Ka 3 kalina ka 4 kalina masih pas ka 5 kalina bener bodas ngan si rambut teh dikieukeun teh. Wah pokona mah ngenyot pisan meureun bakat ku panas ari bleaching mah. Wah panasna oge pas di bleaching teh. Tah lamun warna rambut lamun hayang nu ieu biasa we lah warungan gitunya. Lamun hayang ibaratna warna bleaching hungkul ge da sebenarnya mah alus 3 kali atau 2 kali oge geus meujeuhna lah kitu jeung bleaching mah. Tah lamun hayang warna contohna teh diwarna kitu mah tinggal sakahayang urang mah hayang warna naon. Ngan dulu pernah ngalaman meuli bleaching 2 pake bleaching 2 itu rambut itu pinu kat panas. Tah terus bleaching teh dulu teh beli di online gitunya, beli warna teh siga berbentuk odol tah, siga berbentuk odol. Terus berbentuk odol kitu teh naon teh siga pasta gigi gitu tah. Si pewarna teh. Tah terus oksidana beli deui dulu teh, misah deui oksidana nu bodasna teh. Jadi bleaching 2 kali, terus beres di bleaching si pewarna eta khusus. Pokona mah si pewarna hungkul ge tos lumayan lah dulu ge zaman 80.000 tah pewarna hungkul. Oksidana teh beli 25 asa 50 dulu teh si oksidana teh nu bodasna teh. Tah geus nu tina naon teh tina bleaching 2 kali terus si oksidan terus si pewarna eta dihijikeun geus beres 2 kali bleaching teh kadieukeun langsung bodas si buuk teh nya. Wah bodas ngajaran nu mahal gitunya si pewarna teh. Ari pek teh sugan teh bener gitunya, bener bakalan alus bakalan ieu sarua wae we jeung nu warungan anu biasa nu murah. 3 mingguan paling oge eta teh. 3 minggu ka ditu mah boleak we si pewarnana teh.
jadi tepuguh gitu matak nya IG lain kakara gitunya di warna pada bisi pemulan warek di warna nya mending nih ibaratna lamun urang geus bosen contohnya teh warna rambut hidung yang di lain-lain gitunya bleachingan heula we dua kali atau mungkin tingali lamun bleaching hungkul halus geus mun yang diwarnaan tinggal beli warnana tah terus pokokna mah ari masalah eta mah kumaha nya kadang buuk nu halus gitunya nu ras anu ibaratna mah akarna halus keneh kuat teh dua kali bleaching teh lamun teu kuat mah sakali oge kadang sok rontok sok kadang sok pegat gitu si buuk teh matak nya bisi erek nu diwarna pemula gitu kade ngajaran ulah-ulah kumanya ningali heula situasi rambut urang gitu ulah tepikeun ka maksakeun lah gitu lebar soalna bisi rontok bisi bisi paregat soalna di bleaching mah kan panas tah YG ngajaran deui alhamdulillah tuh pikeun ka tukang-tukangna di warnaan ieu teh nya biasa we lah gitu ngajaran deui keur mah rambutna masih keneh kuat kan pada lamun tos beres di warna nya urang ulah tepikeun ka dicat hideung gitu engkena si rambutna engkena bakalan rusak maksudna teh jadi geus katutup jadi garing we teu puguh lah gitu lamun bisa mah engke lamun urang ya antep we cenah panjang tinggal lamun yang dicukur tinggal sasak hungkul jadi warnana engke rata gitu maksudna teh siga di hairled siga nu ujung-ujungna hungkul tah ulah we kupuna mah di warna kieu mah maksudna di ulah coba-coba gitu ngan lamun geus beres ulah dihideungan mending keneh antep we sasak ke ujung-ujungna bisi hayang teh jelas teuing mah atawa leuwih alus lamun hayang dibarukeun deui botakan we ratakeun piceun nu bodasna pada sok era hungkul gitu mun modelkeun di warna rambut mah ulah we ulah nyoba-nyoba coba-coba tingali heula urang situasi buukna kumaha gitu nu kuat jeung nu henteuna bisi lebar gitu bisi rontok bisi warna teu jadi buuk kakah beak nah ieu mah berbagi pengalaman we masalah warna rambut gitu pengalaman baheula pernah warna sagala terus mulikeun tah lamun hayang contohna leuwih alus emang sih kualitas mah kitunya teu ngabobodo ayeuna dina harga dina nanaonna oge cuma sakumaha nu alus oge ari pikuk mah sakumaha alus sakumaha mahal ge paling lama itu 3 minggu paling lama sabulan lah jadi kadituna mah boleh ya sih warna teh rada kurang jelas lah tepuguh gitu nya ieu mah berbagi pengalaman gitu dulu ge nya kitu teh ya beli bleaching 2 hayang nu mahal teh bleachingan biasa umum gitu kos kieu teh jadi kieu bleaching 2 teh kos kieu teh kurang bodas contohna hayang bener-bener bodas tamahan deui ngan tingali kitu bisi rontok ka urangna tah terus tidinya urang di tumragan deui mulikeun make pewarna beli pewarnana aya dina online lah seueur gitunya berbentuk pasta gigi gitu tah terus urang beli deui oksidana tah campurkeun we tah terus beres ya ilmu nanya gitunya ilmuna urang lamun hayang ngecat rambut rek nu hideung rek warna naon lamun urang keur ngacet ratakeun heula we ku sisirna jeung ku sikatna geus beres tah geus beres di eta apan aya sarung tanganna geuningan sarung tanganna dikucekeun gitu tah ka dieu rambut teh dikucekeun siga nu dikeramaskeun we jadi rata ka jero-jerona terus beres di etakeun di naon teh di kucek-kucek tah baru diwarna pas diwarna nya kitu teh sampukeun leup sama deui kos nu tadi di etakeun di sikatan kitu
tang disikatan gitu teh, mas disikatan biasa pakai sarung tangan di gesek deui jadi masuk ka lebetna jadi puas warna teh henteu cawerang gitu, henteu aya nu hideungan. Jadi lamun hayang nu ieu na jadi kabeh we jeung kahandapna digucek-gucek ku eta ku naon teh ku si sarung tangan eta. Nya ieu mah di video ieu kitu ngajelaskeun pengalaman di warna jeung cara-cara di warna yang bener-bener alus gitu. Beli heula lamun hayang beli contohna lamun di warungan mah kan geus otomatis aya pewarnana, oksidana, terus sampona gitu ngan bisi hoyong nu alus pisan bener kitunya. Beli naon teh bleachingna terus beli bleachingna, beli oksidana nu bodas cairan eta, terus beli pewarnana gitu. Jadi wareg lah, jadi puas urang teh jeung da sebenarnya mah teu kudu loba sih da engke ge disesuaikeun gitu da pasti bakalan dina beli misah gitu teh pasti bakalan nyesa gitu, bakalan jangke parantieun padahal kitu teh ya sakumaha nu mahal oge sakumaha nu urang apal gitunya, urang nyaho hargana atau kumahana paling lagi 3 minggu teh di warna buuk teh. Tah meureunna kitu ieu mah ngajelaskeun tah ieu pengalaman baheula di warna rambut da ieu mineng lah gitu sok kanu sorangan, sok kanu batur, sok ngawarnaan gitu bari bari nyantai gitu, bari iseng-iseng gitu ngajaran bari jeung nya biasa we lah gitu urang teh tina sharing teh jadi apal oh kudu kieu, oh ieu kieu carana. Jadi ieu mah ngabagikeun deui we gitu tah pengalaman di warna rambut. Pada di rambut teh urang kudu bener-bener lamun geus diwarna contohna terus beres diwarna naon tah urang berenang di eta di nanti ngurusna kudu bener vitamina, lidah buaya, bohna naonna ulah tepikeun ka diantep lebar bisi rusak rambut. Keur mah ari di warna mah si rambut teh jadi mati pan jadi rusak sebenarnya mah. Enak keur mah rusak ku urang teh dirawatnya lebih rusak oge gitu. Tak itu penginten masalah warna rambut urang hiji nya kudu ningali heula rambutna sehat jeung heuteuna kitunya bisi rontok. Kaduana tadina masalah hayang warna rambut anu mahal beli heula oksidana, beli heula pewarnana, beli heula bleachingna. Terus da sakumaha nu mahal oge sakumaha di warna sebenarnya moal lama eta teh paling di lagi 3 minggu. Mun teu 3 minggu nya sabulan lah ngan jadi itu jelas gitu kekasih gak boleak teu parugu. Nya kitu meureunnan di SIM abdi mah pengalaman di warna rambut dulu gitu. Ieu nya coba deui kanu teu acan peujeuh we eta carana tah sareng alat-alatna nanaonna bahan-bahanan mun hoyong puas gitu mun hayang ieu. Terus dina carana nya ieu mah berbagi pengalaman we gitu, berbagi nu pernah terjadi nu anu baheula di ajaran gitu nu baheula atuh nu pernah gitu nu pernah pengalaman di warna rambut gitu. Ya kitu penginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.